Rek kemana dia? Rek meuli beas dia. Anjir, kira-kira mau dibeas buat kagaya gitu. Udah meuli beas nagelin ka warung. Kemana atuh? Ka supermarket atuh, ya mah nu mahal nu alus urang mah meulina oge. Sok-sokan ke supermarket. Geus we di warung atuh meuli beas mah. Bahaya atuh dia, da urang mah geus biasa meulina ge nu alus di supermarket. Mana can apa? Berita nu viral. Berita naon dia? Matakan boga HP teh ulah main game wae. Sekali-kali mah baca berita gerak. Ya, beas anu mahal dibilan ku maneh teh dioplos. Rugi tah maneh ngulian wae beas mahal teh. Rugi. Anjing koplok. Biar aku beas-beas wae ge dioplos anjing sararapnya jelema-jelema elit teh. Matakan geus we meuli ka warung. Oh, atuh aya kitu mah. Balikna nyimpang geura ka dieu. Rek naon mah jeung kudu nyimpang ka dia sagala. Rek menta saleter. Jeung ngaliwet di dieu. Koplok sama goreng tungtung anjing. A few moments later. Dia, nih ya, beasna koplok. Kenapa cuma segini berasnya tuh? Ya kan aing belinya cuma saleter, Aisyah. Terus yang mana? Ya biarin we buat kamu semuanya ini malah. Aing Atuh. kudu. Ya udah tuh. Terus kenapa tuh kamu ngejedok di sini? Apaan sih ya mau ngaliwet? Biasanya ti aing. Ya aku pengen nyobain atuh liwetnya hayang dahar. Ya udah tuh, dagoin di sini ya. Iya, sok. Aya kitu di nu di warung mah dioplos kitu euy. Asa pira kuno di warung sarua dioplos mah. Duh, pancina ya. Biasa seperti itu. Kenaon ya, pemuda-pemuda pengangguran. Iya, mang rek ngaliwet. Nah, cingali. Alah, dengan acan. Ya sungguh. Mang, yang penting mah usaha jeung niatna. Meh warak beuteung. Matak garadag sia teh atuh. Geus mang, urang ge kamari dengan gawe ka ditu ka dieu can katarima kene mang. Urang ge kamari ka Cianjur mang, ngabelaan leumpang. Da aya infoloker di ditu heuh. Ai pas leutik ka ditu, anjir. Antrianna panjang jika kereta api. Mana mah da deung tapi oge da lalu soal kabisa. Mang tong gitu mang, sugan we atuh isuk pake tomanya menang gawe dia. Sugan atuh mang, aya info lowongan gawe. Aya, godok bol, arek. Bool naon? Bool sapi gitu ting. Kenapa? Bola sapi harus dikodok. Iya kan memang harus kayak gitu sapi mah, dia harus dikodok. Masa? Penasaran, kenapa itu harus digituin? Biar kamu tahu, besok kamu ngajuk-juk aja ke sana ke kandang dia.